Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo barudak sadayana. Kumaha damang? Mugia urang damang salawasna. Amin. Nah, barudak, dinten ieu urang bade diajar bahasa Sunda kelas hiji evaluasi pangajaran 2 nyaeta ngeunaan pangaresep. Mangga hideuk siapkeun bukuna teras buka kaca 31 sareng 32. Nah, kaca 31 anu ieu nya. Hayu urang pidamel sasarengan. Anu A, lengkepan carita di handap. Dadi boga titik-titik jago. Dikukutna tiker titik-titik keneh. Pamere timang ahdi. Panyawah bapana. Ayeuna hayam titik-titik teh geus gede. Awakna lintuh buntutna titik-titik. Sukuna keker titik-titik paranjang tur seukeut. Hayu urang pidamel. Dadi boga hayam jago. Nah, artinya Dadi mempunyai ayam jago. Dikukutna tiker titik-titik keneh. Apa ya? Letik. Artinya dipelihara dari masih kecil. Pamere timang ahdi. Artinya pemberian dari paman ahdi. Panyawah bapakna. Artinya saudara bapaknya. Ayeuna hayam dadi teh geus gede. Sekarang ayam dadi itu sudah besar. Dilajengkeun nya. Awakna lintuh buntutna titik-titik. Nah, naonnya eusina? Eusina nyaeta panjang. Artinya badannya gemuk, ekornya panjang. Salajengna sukuna keker titik-titik paranjang tur seukeut. Nah, naonnya eusina? Eusina nyaeta tanggaina. Artinya kakinya kekar, kukunya panjang dan tajam. Nah, anak-anak, silahkan anak isi di buku paketnya ya. Nepi dieu hayu urang lajengkeun deui. Anu B, salin saperti contoh. Nah, aya contoh sateu acana barudak. Mangga ditingali dina buku paketna. Aya tulisan piara sareng miara. Geura piara hayam teh. Adi miara hayam. Nah, barudak, mangga dipilih piara atawa miara saker ngalengkepan kalimah. Hayu urang eusian nomor hiji. Mangga pilih kawih atawa ngawih keur ngalengkepan kalimah di handap. Tok kecang judul kawih. Anis keur titik-titik. Nah, kawih atawa ngawih? Muhun jawabanna nyaeta ngawih. Tok kecang judul kawih. Artinya tok kecang judul lagu. Anis sedang bernyanyi. Selanjutnya nomor 2, gambar atawa ngagambar.
Mangga ku hidep lengkepan kalimah dihandap. Di meja aya gambar, artinya di meja ada gambar. Rio keur, nah Rio teh keur naon? Keur gambar atau ngagambar? Jawabanna nyaeta ngagambar. Rio sedang menggambar. Yang ketiga, ibing atau ngibing. Ibing Jaipong ti Jawa Barat. Artinya tarian Jaipong dari Jawa Barat. Diti diajar titik-titik. Nah, diajar naon? Ibing atau ngibing? Jawabannya nyaeta ngibing. Diti belajar menari. Salajengna nomor 4. Baca sareng dibaca. Baca buku teh. Baca buku itu. Koran keur kunita titik-titik. Nah, korana keur naon? Keur baca atau dibaca? Jawabannya nyaeta dibaca. Nomor 5. Tajong atau ditajong. Mangga lengkapan kalimah dihandapna. Tajong gerabal teh. Artinya coba tendang bola itu. Bal titik-titik kudanu. Nah, eusina tajong atau ditajong? Eusina ditajong kudanu. Artinya bola ditendang oleh danu. Salajengna nyaeta halaman 32. C. Susun huruf dihandap sing mareunah. Nah, nomor hiji aya gambar ulin. Ulin naonnya barudak? Nah, ieu teh keur ulin langlayangan. Anu kadua, mangga tingali gambarna. Nah, budak teh keur naonnya? Budak teh keur ngojay atau berenang. Yang ketiga, ada anak laki-laki sedang apa ya? Nah, budak laki teh keur mangga tebak ku hidep. Mohon nyaeta keur miara lauk. Nah, barudak nepi dieu urang tos nyorengsekeun pangajaran 2. Mangga ku hidep dibaca-baca deui sareng mugia materi dinten ieu tiasa ngabantos hidep pidamel tugas di bumi. Tetap jaga kesehatan, semangat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.